Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang di sarang tata dan nabi haja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian kadalapan karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Dregdeg si memeh lumpat ka panto hareup, brai dibuka bari gogorowokan, menta tulung ka tetangga-tetanggana. Lantaran rada jauh taya nu ngadengieun, ongkoh keur meujeuhna ngeungeunahna sare mangsa janari mah. Belenyeng si memeh lumpat ka jalan, bari kewer samping nyingsat, manehna gogorowokan deui. Tolong, tolong. Kabeneran aya tatanggana anu ngedengieun, atuh pating korejat harudang, bari jrat-jrut tarurun tetinggal ti marawa pakarangna sebedogna. Barang breh teh sidik si memeh lanjangna juragan sastra anu tulung-tulungan teh. Atuh burudul banyak lampeurkeun bari nanyakeun aya naon ka si memeh. Bari hari wus-wus jeung leungeunna pakupi sarta rawah riwih, paralak diterangkeun sakanyahona yen bumi dununganana kaasupan bangsat, sarta ibu Julet cilaka ditubles ku bangsat. Atuh teu talang deui beurjek bae maruru ka bumina juragan sastra, sawareh lapor ka polisi, sawareh deui ka desa, atuh sawareh deui nulungan anu kacilakaan. Harita keneh rigidik ibu Julet dibawa ka rumah sakit soreang pikeun dipariksa jeung diubaran, tapi karek oge sok digolerkeun dina dipan pamariksaan. Ibu Julet geus ngahanju ngalepaskeun nyawa, nu kantun karibanusan, ngajolopong, raga paturai jeung nyawa. Ibu, aduh, ibu kunaon atuh ibu teh, ibu sing emut atuh ibu. Nah atuh ibu teh tega-tega teuing ka Eulis, sareng saha atuh ibu Eulis teh dikantun ku ibu mah. Ibu, Eulis ngiring ibu. Jengkang Eulis titi ngajengkang awakna jeger sarta les kapiuhan. Ku kitu teh mah atuh da saha nu teu ngarasa nyeri jeung sedih, ditinggalkeun maot kudu jadi indung. Juragan sastra mah sabada ngucapkeun innalillahi barang mireungeuh garwana ngahanju ngalepaskeun nyawa, kawasna teu kaampeuh deui ku kasedih, ngan bluk bae nyuuh kana harigu garwana anu ngan karibanusanana. Ibu, cenah ngan sakitu pokna teh. Barengan jeung eta di luhur suhunan rumah sakit koreak maniteu eureud-eureud disadako koreakan, kawas nu nyamberan. Kaseueur ku sora angin nu ngagelebug ngahiuk nebak tatangkalan nu aya di sakurilingeunana, sorana pating keresek pating korosak. Juru rawat jeung sakur nu araya di dinya atuh puguh jadi gempeur lain di kieuna, eukeur mah ngarasa sedih patali jeung maotna ibu Jule, turug-turug Eulis Titi jeung juragan sastra, sasat teu empes-empes katambah ngerasa keung ku sora koreak anu kokoreakan kawas anu mapagkeun paeh kasarad. Sanggeus ngarasa taleger hatena, regieng deui layon ibu Jula digarotong dibawa mulang ka Cigembreng. Sedengkeun Eulis Titi katut juragan sastra digarotong lantaran meh-mehan teu bisa ngalengkah tina bakati ngarasa sedih baluweng pipikiranana. Sadatangna ka Cigembreng sok layon teh digolerkeun di tengah imah, rup dituruban ku samping kebat weuteuh. Sedang Eulis Titi gauk deui ceurik ngumbar kasedih, ceurikna beuki tarik teu oleh ngocomang nyambat-nyambat ibuna anu geus teu usik teu malik. Les deui Eulis Titi kapiuhan, atuh regieng Eulis Titi dipayang ku si memeh jeung biodah anu harita aya di dinya, dibawa ka kamarna sok digolerkeun dina ranjangna. Anu saterusna ditungguan ku biodah tukang warung tatanggana. Teu lila kurunyung polisi jeung pihak pamong desa daratang. Harita keneh sabada ngalongok nu cilaka terus ngayakeun pamariksaan saheulaan ti mana asupna si bangsat jeung ka mana bijilna. Atuh anu di jero jarongjon ngurus ngarasanan layon na ibu Jule. Isuk-isuk keneh beja pabeja-beja ti hulu ka hulu ti lembur ka lembur. Antukna sasoreang mah geunjleung geus pada nyaho yen di Cigembreng aya kajadian Rajapati ka kulawargana juragan sastra. Malah harita oge isuk-isuk keneh geus kurunyung dan juhana mani haruha hareho, bari pasemona pucet kawas nu manggih kareuwas anu lain lumayan, sarta saterusna milu nguruskeun layon ibu Jule malah pangdokohna pisan. Sedang juragan sastra harita teh boro-boro milu cakah cike dan nu puguh mangahiul hulang jentul.
Pabeberang sabada rengseng urus layona patali geus taya anu ditunggu, layan Ibu Jule dikaluat di astana cebek. Urut tadi loba jelema kawan tu dinu kapapatenan, sanggeusna Ibu Jule dikaluat mah kaayaan di bumina Juragan Sastra kacida ti iseunana, rehe comrek imah taya dangiang mutuh mata keueung. Sedeng Juragan Sastra hari tangan hulang centul bae. Ari eulis Titi ti tadi oge nangkuban teh hudang-hudang bari teu boleh ngabangingik ceurik bangun kanyanyerian. Sakitu diupah apeh ku si Memeh jeung eulis Awang nu harita masih keneh araya di dinya. Mama sawiyo sagala rupi kaperyogian kanggo ngurus ngarasanan anu tos pupus entong dianggo manah. Sadayana dilereskeun sareng ditanggal ku abdi. Mama mah calik-calik bae. Ceuk Den Johana nyaritana setengah ditarikeun hayang katangar kuno araya di dinya. Nuhun atuh Aden, mama teh berat nyuhun berat nanggung kana kasayan sareng karidoan Aden anu parantos kersa ngalereskeun ibu. Mama teh sesahnya bimulang. Teu kebat kaburu ditempas manten ku Den Johana. Teu kedah seueur saur mama, parantos jadi kewajiban abdi nu ngora. Di abdi oge sanes nambutkeun piraku deui atuh kapan kasepuh. Mung eta abdi mah sedih teh ku teung-teuingeun. Nah, aya jelema jahat ka bina-bina. Padahal rek maling mah maling we tong bari jeung ngalajiwana. Nah, ibu nasib teu awon-awon teuing. Den Johana sorana peura pinuh ku kasedih. Sok sanajan api-api, tapi teu burung hatena gegebegan. Nyaeta atuh Aden mimilikan mama jeung si Eulis ku aya-aya bae. Mangkaning ibu teh tadina mah ku hayang geurang ais incu. Ari pek teu sangka ari umur. Duh Gusti, mugipun bojo ditampi sareng dihapunten sagala rupi dosa-dosana. Juragan Sastra sumegruk poho di kalalakian jeung di kakolotan, tina bawa ningkung ngarasa sedih prihatin. Eulis titi mah ti sabarang Ibu Jule digotong dina pasaran rek dikaluat oge, nepi ka harita teh henteu cengkat-cengkat, nangkuban bae di kamarna bari teu boleh ngabangingi kanyanyerian, tunda sasat ditinggalkeun kudu jadi indung anu mika nyaah ti leuletik. Eulis Awang jeung si Memeh harita henteu jauh ti dinya nungguan Eulis Titi. Kawan tu Eulis Awang teh sobat dalitna. Duh ibu, nah mana tega-tega teuing ngantunkeun Eulis nunung gelis. Kasah Eulisnya muntang titip diri sang-sang badan upami dikantun ku ibu mah. Eulis Titi bari ngocomang teh ngageunggeui kanyanyerian dikantun ku ibu anu moal tiasa tepang deui. Eulis, Lis, sing emut atuh Lis. Keun we sing sabar sing pasrah da saha atuh anu bisa ngahalangan. Upami ibu dipunut kuno kawasa hakikat nama. Sok sanajan jalana teh aya nu mergasa. Mung mugi-mugi bae ibu sing ditampi iman Islamna, sing dihapunten segala rupi dosana. Eulis Awang sobat nangupah ngape sangkan Eulis Titi paler hatena. Da eta atuh asa kacida teuing jelema teh. Nepi katega kana jiwa batur, padahal cing atuh entong ibu, getosan bae ku abdi Gusti. Hirup abdi teh prihatin bae ibu. Duh ibu, Eulis ngiri. Jung Eulis Titi cengkat panon sarindo meh sagede peureup, beu kusut awut-awutan. Awakna leuleus lungsek pasemona pucet kawan tu ceurik ti wanci janari keneh. Sabot kitu kurunjung Juragan Sastra jadi bapana dituturkeun ku Den Johana nyamperkeun ka kamarna Eulis Titi. Sakur nu araya di kamar Eulis Titi ngeralieu ka Juragan Sastra sataret ka Den Johana. Anu nyaho galagatna mah kabeh oge tingkalius lantaran nyaho yen Den Johana teh keukeureut jeung ngagunakeun kakayaanana pikeun meunangkeun Eulis Titi anu keukeuh nolak. Malah kanyanyerianna Eulis Titi dikantun ku ibuna oge patali jeung pabentar. Dumeh dikekeuhan kudu daek ka Den Johana. Eulis anaking, geus Eulis tong ceurik capek. Jeung hek engke bisi Eulis kering. Anggur si janglarkeun sing tumarima kana kadar urang. Juragan Sastra bari nahan kasedihan cipanonna murubut teu katahan. Ongkoh mireungeuh Eulis Titi nu jadi putrana anu sakitu pikarunyaeunana. Sumuhun Eulis tos bae tong seueur teuing emutan. Barang-barang anu icamakeun bae ku ungkang ge digentosan. Malih urang tambihan, anggur si sing janglar sing pasrah, da ibu mah moal tiasa mulih deui.
Den Johana maksakeun maneh cumarita dina basa-basana tembong anu harti anu hayang katangar ieu aing jelema beunghar. Eulis titi barang ngadenge caritaanana Den Johana kitu teh lain atoh ngan bab bae jempe. Tapi lain jempe sakomo anu dipiharep ku Den Johana malar eulis titi paler. Ieu mah nahan kaambek lantaran ngadenge sora Den Johana kitu malah nambah-nambah kacua jeung kageulihna eulis titi anu marukanana beunang cinta dihilian ku barang ku uang. Ku ayana ucap basana Den Johana kitu jeung repehna eulis titi ari kahartina ku juragan sastra mah malah ku Den Johana pisan. Eulis titi teh nurut kana caritaanana Den Johana anu geus janji rek ngagantian barang-barang eulis titi anu dipaling bangsat. Pikeun eulis awang mah jeung si Memeh ku repehna eulis titi sarta ku mireugeuh pasemon eulis titi anu baketut samutut teh geus teg bae ka judi yen eulis titi kacideng ewaeunana ka Den Johana anu saolah-olah kekereuweut hayang dipigeugeut. Tunda kaayaanana di bumi juragan sastra anu kiwari kacidarehe comrekna sok sanajan sawatara tetangga-tetanggaan anu dareukeut jeung kawuhanana juragan sastra ngaralongok. Pihak polisi ti isuk-isuk keneh geus burber nyebarkeun panelungtik-panelungtikna ka saban jurusan pikeun begat raratan anu boga dosana dina Rajapati di Cigembreng. Sok sanajan dina neanganna teh bari geus aya anu dipicuriga mah ngan jelemana eueuh di daerah soreang lantaran nurutkeun pituduh cenah keur nyaba ka kota ngadon dagang. Tapi sanajan kitu pihak nu wajib ngajejempe bae henteu geruh malah pura-pura yen perkara Rajapati teh tacan aya raratanana. Teu buktina jero sabulan teh di soreang tacan aya bejaan anu ditangkep. Pihak polisi dina maluruhna saheulaanan mah ngandung curiga kadua jelema nyaeta kahijina Kosasih ari kaduana Kasudrajat. Dumeh ieu dua jelema teh Kosasih kungsi ditampi ku eulis titi ari Sudrajat ditolak ku indung bapana eulis titi. Ngan bae ari nu teu boleh gegebegan mah Den Johana. Tapi kusabab jelema gede kasup jelema beunghar tong borodo saleutik dalah dosa gede ge ari ku baronyoyna dunya mah teu burung bisa kasimbutan. Tapi sanajan kitu tetep bae manehna oge jadi inceran pihak anu wajib pang-pang nama sing saha jelema anu sok mindeng kadinya dipicuriga. Mincak dina poean 40 poe maotna Ibu Jule di bumina juragan sastra diayakeun hajat matang puluh sakumaha biasa di kampung anu make keneh kana tali peranti karuhun. Nya harita oge Den Johana keneh anu nangkes segala rupa waragad ke kaperluan matang puluhna teh. Anu dadaku nama cenah totowohanana Den Johana sakadar hayang nulung kadu keur manggih kacilakaan. Tapi sanajan pok nangan sakadar pikeun nulung oge ku sararea ka judi pangna Den Johana totowohan teh pedah aya nu di anjing cai di heroan nyaeta eulis titi anu manis jadi lain satulung-tulungna dan memang oge aya nu diuseupan. Ku kituna teh mah natrat jelas eces jentre yen ayana kapalsuan-kapalsuan teh bisa kasimbutan ku luhurna kuta gedena dunya. Tangtu bae eulis titi henteu ngimpi-ngimpi acan ka Den Johana anu ceuk indung bapana mah jelema berehan hade budi basana. Tapi lamun seug nyaho saha teh ari Den Johana tangtu bakal mikir dua kali lantaran pikeun di soreang manehna jelema palacuran ngalantrah tukang sabakota teu kaop manggih nu herang-herang teu inggis ngagunakeun harta bandana. Lamun tacan laksana mah ku jalan kumaha bae oge sok kau kakerasan carek wiwilanganana ditebak asal bisa sugema kasarakahanana. Tapi sajahat-jahatna sapinterna jelema ari kalemahanana aya taya hartina dina yang hareupan kakawasaan alam mah. Kitu deui Den Johana lamun seug nenjo awewe geulis nu narikan hatena ku kakawasaan hartana bisa laksana menangkeun sarta sanggeusna sepa diserot madu mamanisna pasti diserahkeunana deui sarta ganti deui ku nu anyar. Ngan kacida anehna dina yang hareupan eulis titi mah Den Johana teh teu wani ngaganggu teu tega ngagunakeun cara-cara anu geus biasa ngandelkeun kakerasan jeung kakasepanana anu disimbutan ku harta bandana. Sandajan teu leso tina ngawur-ngawur harta bandana ari dina yang hareupan eulis titi mah Den Johana teh ngaharepkeun cinta asihna anu murni anu wajar teh hiji mojang. Memang lebah dinya anehna cinta teh lamun segeus nyangkaruk dina hate jelema. Anu kuat jadi lemah, anu beunghar jadi miskin, anu kasar jadi leuleus, anu jahat jadi bager, sarta tidinya bisa nimbulkeun jelema lemah jadi kuat, anu miskin jadi beunghar, anu leuleus jadi kasar,
anu beunghar jadi jahat ku cinta mah hal eta teh teu munasabah bisa kejadian. Saperti kaayaan Den Juhana ku jalan ngayakeun reka perdaya kanu dianggap lawanna teh nyaeta Kakosasi jeung Sudrajat, pang-pang namah lain hayang-hayang teu nyilakakeun lawanna, tapi hayang menangkeun kaasih jeung kacintaanna eulis titi ka manehanana. Tapi hal ieu teh teu bisa jadi laksana lantaran eulis titi teu malire, anu saterusna make jalan biasa anu dilakukeun ka Mojang Sejen, ku jalan mikat kolot-kolotna. Sakumaha anu geus dilaksanakeun ngawur-ngawur harta bandana burabere ka Ibu Jule jeung ka Juragan Sastra sagala diperlukeun, malah antukna mah bisa ngalipet kakayaanna Juragan Sastra ku jalan ngagade sawah jeung kebonna. Tah nya hal ieu pisan nu jadi pikiran pikeun Juragan Sastra teh. Anu matak waktu Ibu Jule masih keneh aya, teu eulem-eulem nyebutkeun ka Eulis Titi yen Den Juhana teh can kungsi boga pamajikan. Memang nya ari di Soreang mah, tapi waktu manehna aya di Bandung, kungsi sababaraha kali boga pamajikan ngan bae taralana lantaran resep gonta-ganti sandingan. Sabubarna hajat matang puluh dina peutingna Juragan Sastra ngagentraan Eulis Titi, atuh goloyo bae Eulis Titi mando hareupeun ramana. "Eulis," saur Juragan Sastra bari neuteup ka Eulis Titi. "Kah?" Walon Eulis Titi bari ngareret. "Eulis, Ibu geus taya di kieuna, geuning basakeurna aya kungsi ipat-ipatan supaya Eulis buru-buru geura laki rabi. Bieuna mah Ibu teh pati-pati dipundut ku Nu Rahayu oge, hayang heula ngais incu cenah. Ngan kapan kaburu ku pasti." Reg Juragan Sastra ngarandeg ret ka Eulis Titi. "Tah ari kahayang mama mah Eulis, da urang teh mah nya kieu bae. Meungpeung aya keneh mama teh hayang ngalaksanakeun amanat Ibu anu geus mulang ka alam langgeng, nyaeta supaya Eulis buru-buru geura rabi teh." Juragan Sastra sorana semu-semu ngageuri ari rasku garwana anu geus taya di kieuna. Eulis Titi teu nembalan sakemek-kemek acan, hatena sedih ari rasku dipaksa-paksa kudu daek ka Den Juhana anu memang henteu dipikaresep boro-boro make jeung rasa cinta jajauheun pisan. "Cing pokainya Eulis, mama hayang ngadengekeun kumaha karep Eulis teh. Sing karunya ka Ibu anu sasat pupusna teh henteu ngalakon heula nyeueung Eulis laki rabi. Eta anu matak panasaran." Reg Juragan Sastra ngarandeg deui henteu dikebatkeun sasauranana, dume hayang nyaho walonanana Eulis Titi. "Mohon mama," cek Eulis Titi teu kebat kaburu ditempas manten ku ramana. "Tah syukur atuh Eulis, meureun Den Juju teh kumaha rek diangkir." "Sanes mama, sanes soal eta abdi mah nyanggemkeun sumuhun soteh." Ari Eulis bet kawas nyarita jeung budak. "Cenah bieu geus sumuhun, ari ayeuna cenah sanes, kumaha ieu teh Eulis?" "Abdi mah mama sanes nyanggemkeun sumuhun soal laki rabi. Namun eta abdi teh teu acan kaduniat laki rabi sanaos kasasaha oge. Komo apan kesedia abdi ku dikantuna ku Ibu oge teu acan lipur." Cek Eulis Titi bari ngeluk tungkul, teu wasa ngareret ka ramana anu semu-semu bendu, sedang tina juru panon geus ngejembeng harerang Cipanon ngalembereh kana pipi. "Mama teh Eulis geus kacida gede ka hutangan anakku Den Juju. Tah eta kadinya kahayang mama jeung Ibu jenatna teh, malah kapan anu tutawohan nguruskeun sagala rupana ti poean nepi ka ayeuna oge, da saha atuh ari lain si Aden anu sakitu mikolotna ka mama jeung ka Ibu, istuning taya barang kinasihan. Eulis terek iraha deui mulang tarima ka kolot. Atuh lamun teh mama dipundut umur ku Nu Rahayu, ulah ninggalkeun Eulis kalantar hirup ari geus aya nu mihukum mah. Komo deui kapan Den Juju anu sakitu nyaaheunana, keur mah aya bahana sagala aya. Jadi mama moal hariwang sumoreang." Juragan Sastra tetep neuteup ka Eulis Titi anu ngeluh kawas bueuk menang mabuk. "Duka atuh mama, da abdi teu acan aya niat." Walon Eulis Titi bari nginghak, "Narek ngadagoan saha deui Eulis beuteung beunang dijujurkeun ku kolot, narek ngadagoan si Ajat." Juragan Sastra rada nyereng, kawasna bae teu kaampeuh. Rai Eulis Titi euceuy beungeutna,
kesang badag kesang lembut, tapi teu bisa ngawalon sakemek-kemek acan. Kumaha eulis, narek keukeuh ngadaguan si Ajat jelema anu teu tanggung jawab. Dalemutnya ge jelema bager tuh tak bener, matak naon lamun terang-terangan menta kakolot, lain susulumputan. Ieu mah geuning kalah kang aleos eueuh tanggung jawabna. Mana kitu garek ngarurujit ka kulawarga urang. Juragan Sastra mimiti nyeuneu jeung ngesek-ngesekeun. Ti saha mama uninga yen Kang Ajat teu aya. Eulis Titi kaget dumeh ramana terangeun inya kana rusiahna anu salila ieu dikemu. Mama kamari manggihan surat ngagoler deket balik panto. Sugan teh surat naon. Ari pek dibuka si horeng bet surat ti si Ajat. Tah, ieu lain suratna teh. Juragan Sastra mikeun surat nu ti Sudrajat ka Eulis Titi anu masih keneh bengong. Bari nampanan surat anu geus risek, leungeun Eulis Titi mane ngadareg de gegeumeueun. Awakna nyia kaos nu panas tiris. Kesang renung dina tarang. Cek pikirna paingan di teangan teu kapanggih da aya di ramakna. Sangkaan tadina mah tang tu kapicieun kahijikeun kana runtah, maklum eukeun riweuh teu pati kapalire. Oge geuning dina suratna, cenah supaya Eulis nurut ka kolot, nyaeta meureun sangkan Eulis rarabi jeung Den Juju. Mana kitu ge si Ajatna geus teu miharep deui ka Eulis. Mana tanggung jawabna jelema anu kitu. Tapi ari Eulis batukuh bae. Jingan pokainya kumaha karep teh. Mama, abdi teh baha kana kapalai mama. Namung da kumaha atuh abdi teh teu acan niat gaduh salahki. Sareng abdi teh kadinya mah. Teu kebat Eulis Titi nyaritana kaburu ditempas manten kuramakna. Moal nya Eulis tacan aya niat boga salaki. Geuning eta buktina geus susuratan jeung si Ajat. Cing mamarek nanya sakali deui. Nah Eulis teh tacan aya niat atawa memang teu bogoh ka Den Juhana. Juragan Sastra siga anu bea kasabaranana. Eulis Titi henteu buru-buru ngajawab kalah ka nyusutan Cipanon anu teu boleh ngagarajag merubut nyakselakan. Hatena peurih jeung bingung kudu kumaha nyapi jawabeun. Cing pokainya Eulis teh teu bogoh. Juragan Sastra nanya deui. Eulis Titi ingguk tanda nganya kenyen teu bogoh ka Den Juhana. Sedeng leungeunna meungpeukan beungeut bari inghak-inghakan ceurik balilihan. Tapi ye Eulis, da biasana oge ari mimiti mah teu bogoh. Engke ge lamun Eulis geus ngarang ka Den Juju, bogoh mah bakal datang sorangan. Mama kacida ngarasa kahutanganan aku Den Juhana, anu sakitu mikolotna jeung sakitu tatawohanana nguruskeun ibu. Malah kapan ayeuna ge sagala rupa kaperluan teh sasatnya Den Juju anu nangkes. Tah eta tanding Den Juju mikanyaah ka mama nyaah ka Eulis. Kusabab kitu ayeuna mama mere tempo saminggu pikeun Eulis mikir. Tah kitu we nya, pek kanya geura sare bisi peuting teuing. Eulis Titi mani nyiak pias beungeutna teu beda ti kapuk. Awakna lepar gadonana roktok pikiranana baluweng leng-lengan. Tumeh ku henteu sangka rambana baris nyarios kitu. Anu sasat mereka cendekan maksa mirusa supaya daek kawin ka Den Juhana. Antukna kasedih jeung kapeurih henteu kaampeuh. Sapu tangan munggah cipluk dipake nyusutan Cipanon anu merbei bae ngajarang jelang bijilan teu kalisku disusutan. Mama, abdi nyuhunkeun sarantos. Sasih. Eulis Titi nyaritana pegat-pegat pinuh ku kasedih. Asa ku teu sangka boga bapa nepi ka kitu mah. Cag baraya duy kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ka-8 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Hajab pamit. Permios.